أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya Imam Abu Bakar Shibli Baghdad kan anu waktu ziarah ke Baghdad kaki Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingnya tapi eta mah utuh. Begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah eta kuburan sakit tuge turun ke handap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong satu masalah sewa kaing tuh percaya baheran aku boleh tanya tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakara kadi kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabi ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun eueuh nu nyahueun ieu tiis ti mana tiis mah kos aya asa Masya Allah sebab lawan tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan di jero hatena bersih eueuh dunyaan sabakatul hiber-hiber aja eueuh dunya urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunia bari aya jelema hatena pinuh ku dunia bari boga deres aya jelema pinuh ku dunia teu boga ieu mah pan bahaya neuleuh motor aya di hate neuleuh mobil aya di hate neuleuh truk aya di hate sagala rupa aya di hate bari teu gableng tah eta hiji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene ya Allah ya Rabb tuh Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama kebenaran aya khawaz ngaran khawaz ziarah tadi begitu ziarah kadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan ngaji di oh aya kitu onam sabodok kaluar teh bada isya kaluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti Imam Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya maung ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang geus anu calana teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nya ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tolong abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo padahal naik naon teu kudu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Shibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing ieu nu titah ngendong ge nya embung isukan neuk ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini sia nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun hah kunaon sia ilueuneun ampun da urang ini sia ini
eta Ki Khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ka Abu Bakar. Ke kulit teu kaharti eta mau bisa tawadu di hareupeun mama. Bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon? Eueuh deui cek Abu Bakar. Ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan. Wabeh makhluk bakal sujud ka jelema. Namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung mau. Sia resep dunia mau ge resep dunia. Sia resep dahar mau makomo. Lamun geus teresep dunia, teresep dahar, teresep minum, cak mau wah ieu lain hakanan aing cak kana. Toh. Lamun neulah Haji Pendi, ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya. Ieu mah bajingan ieu mah. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Bakat cek Abu Bakar Syibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia. Lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali, ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali. Ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia. Selamanya resep kana dunia Allah bendu. Lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta, ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia. Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia. Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia. Tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa. Hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa, hayang ulah resep. Aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Syibli. Alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya. Neuleuh naon da geus tersep. Jelema-jelema kumanana geus eueuh nu dianggap hiji bae Allah. Nafsu jeung setan geus diperangan. Mulai lazat ibadah aya. Allahu Akbar. Ngeunaheun ibadah. Beja kaki Abu Bakar Syibli. Kakarak datang doang geus kanyahoan. Ya geus ngeunaheun ibadah kan. Ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya. Karak diberet titik-titik mengarah kana wali. Ku siap perangan deui. Ku nyari di perangan, urusan dunia geus teh hayang, makhluk kitu keneh geus eueuh. Di jero hate makhluk teh hiji be Allah. Setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi. Jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae. Resep bae tah. Jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak. Neuleuh pamajikan zuhur ceklak. Masyaallah leuleuh asar ceklak. Pamajikan saruana di beureun nya. Atuh geus. Eta doang je cek nyana. Ja anu sejen mah henteu. Bahkan lamun deuleu awewe sejen, ieu birahi ieu. Balik kana ka iman nurutan Sayyidina Ali, jasar wa ieu jero nama eta keneh. Itu lo galayanan nu di luar, lamun deuleu nu di luar resep, balik ka iman. Pamajikanna ge geus surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu. Ya, geus nya pago. Jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek nyana. Oh, masalah. Ja ieu doang ieu. Apakah ieu cek nyana jadi gangguan ieu? Akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula. Wah hebat. Asup nyana bada subuh ka tempat cai. Dicekelan barang. Potong sia kuai. Sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh. Aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pemajikan iya gara-gara namanya potong sia ku aing nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing. Siap wae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mencit kotoknya na mencit bobogan. Pencit siap wae. Ieu nu ngaganggu ka aing.
begitu kumanehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempring atuh salah sebab tah manu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina sholihin ge langsung dikeukeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwih nanti aing tah mah tah bisa carakan aing dongeng eta. Eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah. Variasi dong tong. Ya Allah, pan aing sieun wali mapannya ngadengekeun. Pan cenah ditambahan sia kieu. Aing sieun bebeja nu mantak. Nya ngadengekeun bae. Aing. Cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing. Anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah eta teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun kunyan jadi di jero WC di jero cai nya tapakur atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ieu mah eueuh iwati ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh iya kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh Gusti bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tadi nama ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun ta syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak sok omong nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil muntayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia ti dinya karak menghadap ka aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae
ulah aya motor di dia di jero hatena beuh ieu mapan aya poswan aya beat ya Allah ku ari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hesek hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya mau raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kituna ge atuh teu butuh ieu ngan atuh mau ngahayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh urang Arab mah keun kiai urang Arab paseh Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat horenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah teu kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana ba'da magrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk kene musolana teh masih kene aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun cadak urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teu indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab sampura cara teh kanyahoan berarti waladhdallin da salah berarti kan aya di hatena katara ta ku walimah naon nu aya di jero hate teh kadeuli cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin ye ikhlas gas isuk mah ganti waladhdallin kabeh atuh lain kitu tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat bae keur waktu salat mah ulah diwawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab urang mamawa hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti
geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti piceunnan di luar masjid. Ketika dibawa ku urang ka hareup, awas aing mah jenderal kudu di hareup. Teu meunang aya nu katoel noel jeung aing, awas ya. Prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing. Menang rakyat tembak sok aing. Abo Gusti Allah deuk menghadap ka aing pan aing raja ning raja. Teu meunah. Mentak aya jelema datang ke masjid, kiai begitu kiai datang ke masjid deuk berjamaah balik deui. Kunaon sia mah balik deui. Kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam. Ye sial tuh budak. Teu kadeuleuh meureun ka kiaian aing. Aing poat teh budak. Aing di kuetan ngaji nahu segala rupa jasa deui pang kiai ya jual ti aing bang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid je gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ge ye urang yang mandak diuk bersama kieu dileungitkeun kan dilengitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus bae tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngajina ge embung embung campur kumaha sarusak kabeh ka di ditu aing makan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge kuari aya sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadaengkeun radio bae embung kadaele ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe horegan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihina tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing meurek ngahiji bae geus jeung jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistri ka tarang kitulah rahasia kuari orang sedih kadeule sedihna kadeule kan tina tarang mengkerut tarang asal lain udah datang assalamualaikum geus kadeule we mengkerut ieu budak kajian kumaha ge bingung ieu kajian kumaha lain deui mengkerut ieu na dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan we tarang mengkerut di nusa salaman ka kula. Waalaikumsalam. Emang pemajikan kunaon gitu marah tanan. Pan kieu nyaho? Tarang. Kadeule emang tarang lain deui tah. Masyaallah. Deui ngaji pendi. Waalaikumsalam. Ngaji emang teu dibayar. Jipo nyahoan bae tarang. Tarang sarua. Kadeule tah. Jadi bunga harta kana hate, tina hate, kana beungeut, tina beungeut marah mai. Tarang nomor hiji
mentak jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe haju kuari dinyatakeun ku manehanana Neng. Pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku. 1 juta bintang di langit tapi satu yang bercahaya. Neng, asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maywati Neng. Ayeuna lah Neng dek menyatakan terserah Neng mandek narima dakeun teu. Ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masya Allah. Aduh. Sebenarnya macak si Neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun wau bacan dinyatakeun mah tuh Neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta Neng mah ka akang lebih daripada cinta akang. Boh. Budak paharajas. Neng mantak kuru ge mikiran kakak bae ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar eueuh deui nu kadadeukeun iwati kakak bae masyaallah cek manehanana abdi ge sami bae eta lain kunana di mah dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi herang marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan lagi bingung babaturan jadi kieu ye dikunaon sih budak ye seserian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bangona beringas amat bangona ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas ada banget ya Allah ya Rabb. Nah iya jelema dagang hasil bunga hate karena banget anu jadi ukuran nu mantak aya sinar beureum sinar koneng sinar biru sinar hejo sinar dan lain-lain sebagainya di ilmu thariqah bakal kadeule murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru sinarna bakal kadeule wayah naik apa henteuna dideuleuh tina sinar wajah sebab naon sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan. Okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan eueuh buntutan doang. Engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah men ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan. Jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanana mah ucing-ucingan saja jeung guru thariqah eueuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeuleu urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seserian teh tuh aya anak kajipen di maseurina eueuh jelema ge seuri bae terus ieu balai kadeuleu ieu urang anak urang oh boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu nu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun di deukeutan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna sebab naon sebab make baju anu rapih anu bagus anu mahal embung katoel kudu susah cangkeng masyaallah karim numantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfumna ge sat-sat seungitna ambalaya pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake ku nya nek aya teu nyahoeun nya ge merek naon bukan kalau meuli bejakna sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda. Nah, nyana keur diuk sorangan. Aya nu susah.
datang ka dina kagigireunana embung katoel indit nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel. Ya Allah ya Rabbi sok geura ge geser deui embung katoel kudu susah mah komo kadelna Rudin mah masyaallah kan eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir endeu ka Jidah ti Mesir deui ka Jidah begitu ti Mesir deui ka Jidah naik kapal pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli berudin teh lain lalagaan Rudin tapi aya hiji jelema ningali ieu lain sembarangan jelema saha ieu teutepna rada beda asana kajen kuku mage wali ieu cek jelema nyana Rudin di kapal kebeneran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae nah lantaran manehanana deuk ditewak sangeus ditewak deuk dipeupeuh kudu tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna emang aya naon mun cak urang kieu bapak di mana abdi di Baghdad cek mana deuk ka mana ieu abdi deuk ka Jidah deuk ka Mekah emang aya naon ieu bos ieu leungit tas di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan aju ieu leungit nu dituduh anjeun masyaallah cek nya atuh kumaha henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu ih atuh teu kula mangan sakieu teu mau duit mau ongkos ge henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh Allah lamun henteu atuh mah ya kula teu mau naon tatap ieu langsung nyana ka sisi setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun deuleu langit terus tungkul deui kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku ari sing alajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mau emas mau mutiara kabeh jeung mau emas cokotan kumaha cet bus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu teu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu kicep-kicep dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut leumpang di luhur laut plak sa eueuh wabeh jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli datanglah ke Jidah sangeus datang ke Jidah terus ke Mekah datang ke Mekah manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah ditanyakeun Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang ieu nu mawa ngahalangan teh hayang teh bahaya ulah hayang jelema loba nu marere emas marere nanaon embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung hajeuna mah diteundeun bae di dinya aya selesai nyana dek balik langsung ngagalitan saenggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema moalah ge bae mun di mana manggih kali akhirnya balik ke Baghdad di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris kaduluan ku masyarakat kabeh aya nu wanita kiai mama atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali nya mama ge atuh pan teu mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara ku ari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama nu mantap balik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun ulah dibalangkeun ka sungai kabeh tenang salat ngeundaheun cekna teu boga naon
urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sebenarnya macam anu mantak dagang supaya ngeunaheun we cenah salat bolsero ya Allah karim Masya Allah no wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana di tonggong di cangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa ngan nu tilu ieu lah nu jadi pokok fatukwa biha jibahuhum wa julubuhum wa zuhur awakna abeh mahi sisimpenan jan bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia besi disimpan jang kepentingan maneh berbagai harta-harta jang kepentingan maneh tidak pernah mentolerir urusan agama zakat teh dikaluarkeun ku maneh hak-hak fakir miskin tadi kaluarkeun ku maneh aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales Masya Allah Inggris orang digeuning ayat Inggris anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah namakan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfiquna fi sabilillah nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah iyalah fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun sak rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna Masya Allah untuk sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijara urang geus nisab kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya harta di imah urang engke bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah namun urang mah persaban-persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna kitu ka haji heuh nya ngabohongnya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye Masya Allah boro-boro batur anakna ge minta modal kunyana dicarekan neangan sia modal sorangan abah ge bae teu dimodalan ye aya hayang sugih neangan sorangan anakna ke nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos ge iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza ma kanastum li anfusikum ieu siksa teh
ternyata harta anu ku maneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake kurang teh nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya iya bakal dibentukeun diistrikakeun dan lain-lain sebagainya iya terutama kaum Hawa awewe mah geus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakintaleun mah anu ngaran eta teh anu paranti tutup ieu naon ngaranna sia mah nyaho bae jauh kaulinan sia meureunana aing mah bahan embung nyebutkeun sebenarnya mah aing ge nyaho tapi kaulinan sia nu ngomong tah Allah doaku ambalayah nu ngaran jilbab nu ngaran tiung nu ngaran samping nu ngaran baju anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab makana stop anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dianpusikun jang kepentingan maneh istrikakeun ge makanya ngaji pendi mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istrikaku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun masyaallah karim geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere kadang-kadang meureunana aya nu kudu dibeli-beli oh masalah dek dipake dek henteu nah kadituna dibagikeun bagikeun ulah boga niatan li anfusikum masalah sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh aya 20 keneh kok aya keneh lain jang aing jang bagikeun ke nu mana nu pantes dibere masalah sama kos gitu mah nah kulata ya disetrum sia ke aing bebeja ka malaikat ge zabaniah tah panggeulana setrum habak awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing mah Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah tah kafir dari jelema la nabi ba'di cek kangjeng nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal al sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada kangjeng nabi urang geus tama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cara tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah serinana jadi babari orang atuh nu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya yuk coba tadi ome ulah wakadi galak-galak ulah nyaho bae kita kadi aja algola
atawa ngomong kieu nya na caki Zaid deh euy nabi urang mah horeng kulitna hideung murtad sia teh sambarangan sia emang orang berbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa An-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi eueuh deui pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan an-nubuwatu mamuktasabun autun lalurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesena ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus Bladi Tunato Kadina Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate ngeuk hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah taala geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Apansa ulah aya Kijang ulah aya Sarwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teh azan diderejaheun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus soal ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikanna mah bagus tah ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki isuk pamajikanna dieling ulah nonton TV bae
heula cenah angel keneh ieu heula sakedeung deui jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV keneh we sakedeung deui ieu tah teranggeus sakedeung teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nah hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah gituan tuh kan utar atur nu kari itu lain hayung micenan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali manta urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahiji engke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Teh kukula diusulkeun boboh. Geus wauh jasa burungnya nama teh. Usal-usul Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan ngan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu babau tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo lalaga bae kege cenah indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku ditanggap ye coba kos kumaha ye karomah ayo coba kege nya ngaleos sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah cenah teu teureuk dikadek batu ge teu teureuk dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadele kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu
atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng nabi nganggap hina ka Kangjeng nabi atawa kangaran Kangjeng nabi ngaran Kangjeng nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng nabi teh Yasin ngaran Kangjeng nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang asmaul husna wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah asmaul husna talar ku urang asmaul husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang asmaul husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngenderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh asmaul husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti asmaul husna mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk kurang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti asmaul husna geus lamun eueun nu kaluar ti asmaul husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti asmaul husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu tuh pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usimma ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teu wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu
salat teuing jangan salat gitu balal bener lah enggak teu kudu salat ngenteng-ngenteng karena perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad masyaallah lain saeutik teu ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeuh sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atau teu percaya ke janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah teu percaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijma kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Qur'an atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah. Mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang kieu Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar ceknya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah atuh tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang we kieu mana aya belah mana teh geus male bejakeun nah ini
ya belah pokoknya panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah kodim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu kudu wah bae Taurat dikieu-kieu Zabur Injil nah iya nu opat eta makhluk ceknya eta saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus ceknya berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak tuan kula mah hayang nonton nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceurik kon ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan karena lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok haju wow maning geus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik pohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk kurang tengah dengekeun eta jet guyonan tiga sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mata ngaji cakna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja namun disejak-sejak celaka atau geus pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian kuku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge tuh guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang si eta tuan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu tuh kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna ngalalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah ya teh ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae wae ditoel-toel atuh kurang wae dilangketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang
meretan sekali Kangjeng Nabi nu menang sekali deui Siti Aisyah nu menang ngaranakan lalagaan menyebalap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kelak menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh isuk balap lompat deui Siti Aisyah nu menang heuh kula menang cek Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marahan dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot brok naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seuneu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seuneu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seuneu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seuneu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi ieu leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram tah cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya kabeh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja heuh makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat mah makhluk cek cenah make otak Masya Allah geus kieu daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lalampahan ke gereja kede anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah
geus poharanya tinggal ningkatkeun eusina doang. Nu katalar Quran lain lalagaan. Tuh, datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku. Nu katalar Quran di penjara. Teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah. Geus kos kitu bae di negara urang. Awistakhafa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul. Murtad. Nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau. Andai kata aya nu ngomong kieu ye. Dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u tsalatsa. Kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh. Tilu. Sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan. Kitulah kaayaan barang dahar Kanjeng Nabi. Tilu nya nomor nu digunakeun teh. Nah, kemudian mantas digunakeun di lamotan. Nah, iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul lah gitu. Ngomongnya laisa bi adabin, laisa adab bi adab. Kos itu mah lain adab cek nya. Emang kunaon? Atuh hiji ngadaharna korma lain sangu. Lamun anu dahar sangu moal ku tilu. Geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah. Murtad eta kos kitu. Sing ada sunnah Nabi. Ulah sok make dihela-hela. Teu mah tuh ngadaharapan korma, di urang mah pan sangu. Teu mah lain adab teh mah. Lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah. Nges lain adab teh mah, teu percaya gua mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae. Murtad. Lain saya tik dakuan ngomong gitu. Sing ada ulah gogoyon. Endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul. Siapa nak nuturkeun sunah? Duh, can bisa cek jana. Molos bae ka dieu tah. Teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar. Teu bisa nurutan Kanjeng Nabi can bisa hese jasa lah. Geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh. Mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket. Jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan. Geuna. Urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan. Beuh budak kore mah teh nyawa ka tongsan. Asal geus dibere tongsan we sangheuk daharna kita. Teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolo mun ku ari mah ngeunaheun. Geus tah nikmat. Tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog. Eta pemerintah zolim. Sebab teu bisa make tilu kan? Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, orang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Geus cukup, cak raja panggil. Kunaon sia ngeblon-blon aing? Aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul. Gara-gara sia mere bulog aing. Coba ge hese jasa tuh hese. Aing rakyat dibere bulog, aing sia geunah bae. Endeuh ge aing geunah sia teu geunah. Bah, ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah, ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng. Numanta kula pernah didebat satu ketika, kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge je ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing? Aya ditungguan ku kula. Beneran ya mah. Aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh. Daerah belah ditulah pokona mah. Terus nyaritakeun jubah. Enggak usah.
Ini Indonesia, nggak usah pakai jubah-jubah. Itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah. Nggak usah Arab-Araban. Kita bukan orang Arab. 2 poin gue yang gak ada turun sia. Pulang gus panas jasa pula yuk. Kira ngora gus kebal tau kira ngora kalau ente. Turun nyana kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula. Sini duduknya sini. Sini nyana gus lain deh. Gus lain deh sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya di forum harita. Nus ditahdarkan nanti dulu. Dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana, kemudian terus dalilnya apa, terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis-muringisnya. Lah sambarangan, murtad sia. Kukula digitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Mentah hampura, Rita kan mentah hampura, masya Allah, mentah hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh, nyana asalnya kula bembung yang ngomong, ngaji jengki uci cekir, bong ya kena, asal nyana diondang ka dia, ayak kiucin te, ente kajen, namun ayak kiucin bong cek kena ini. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku kiai saja mentah hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan ge ngaragap salah sama ego na doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari kuari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskan dirat punya nah aingna aya kene moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku tunte ayo atawakiye Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Galim azbarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaya saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku. Rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge. Moal untung. Pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat. Mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk. Geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi galim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah, moal aing mah moal geretan kuku murtad. Berarti sisanya eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing mah moal ngeuretan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal wakalan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah. Kuna memang moal waka, henteu moal bae moal wakalan henteu naon. Lain kira keuretan eta sunah. Kajenting geulangan moal bae heula. Henteu masalah. Ima engke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri malaka atau malaka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da
Barang ditanya Kiai kok panjang kuku, Kiai cenah Kiai, batur mah nernak ayam, kula mah nernak setan di dia. Tadeuy Kiai blon. Iya ngomong kos gitu teh sembarangan. Moal kula mah laaf qulu ingkana sunnatan. Moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage. Masyaallah karim eta murtad. Iyalah ngabohongkeun ka Rasul, ngabohongkeun ka Nabi, nyarekanan Nabi, ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun, ka ngaran Nabi, ngaran Allah, perintah Nabi, janji Allah, janji Nabi. Ancaman Allah, ancaman Nabi, atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an, anu geus mujma' ala tsubutiha, atawa nambahan saayat, atawa sahuruf, atau ngurangan, atau ngenteng-ngenteng sunah Nabi. Nganggap ka sunah Nabi, ngalecehkeun ka sunah Nabi, ieu murtad. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang, abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.